Kunaon mang ulang-ulang we tuh. Juga jauh paninungan. What? Kamana wae ngomong teh head. Sidik aing teh keur putus cinta. Pira ge putus cinta di lamunan. Urang mah putus rem na podunan. Be aja we. Bener seutik. Aduh, kebenaran tukang warung euy ah. Sepi kieu. Kunaon gitu? Ciga nu riweuh gitu. Urang mah lieur ah, kudu pikir kalau urang. Naon nu dirasa. Emang kumaha gitu gitu? Sok coba bayangkeun ku aa. Kayak ngabayangkeun heula ya. Elah can nyarita jo ngabayangkeun we ieu mah. Oh, acan gitu. Kieu ah. Dari teh ningali album, ningali foto kolot keur kawin. Ditinggali teh wah urangan ah. Sok teu boga pola pikir kumaha. Nyeri hate ah, nyeri hate teh ah. Emang? Ginung ente cerai jeung bapak ente kawin deui. Cok agak wae ngomong teh. Tingali we ka ieu mah, da teu ka ayeuna masih keneh. Lah, lamun kitu emang kawinna tahun sabaraha? Tahun 80 kawinna mah. Lah terus ente lahir tahun sabaraha? Tahun 2002 tadi juga ada mah keneh tuh. Keke saya liuran itu jadinya anu teu boga pola pikir mah rukyah ku aing sok. Juri kapunten sih dia mah. Ceret 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 ceret. Mang, teh botol hiji. Ya, cek urang ya. Maneh tong loba bercinta. Nah, ngon hubunganna teh botol jeung bercinta. Ya. Bisi hayangnya hubungan anak. Ieu naon ngaranna ieu? Teh botol. Nah, naon kitu? Bentukna naon? Kotak. Berarti naon? Kosle. Wah, balik ah, ganti ah, yang pasti-pasti aja. Ganti we ku ieu teh kotak. Teh kotak. Tah kitu atuh. Ieu karana jujur amanah teu jiga percintaan maneh. Penuh dengan drama.